asa kamari urang sasarengan diajar diaping ibu bapa guru asa can lami urang sosobatan cunduk waktosna ayeuna papisah urang bakal papisah patebih urang bakal patebih paanggang urang bakal paanggang paturai urang bakal paturai lulus ujian kacida bungahna ibu bapa guru duh langgeng jasana junun sakola ngudag cita-cita muga-muga jaga urang tepung deui pileleyan sobat-sobat sarerea pileleyan duh ibu bapa guru rek paturai kacida sedihna pileleyan duh kantun waasna asa kamari urang sasarengan diajar diaping ibu bapa guru asa can lami urang sosobatan cunduk waktosna ayeuna papisah warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari kelas 6B ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru-guru yang telah mengajari dan membimbing kami selama 6 tahun ini. Kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkat jasa ibu dan bapak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin meminta maaf kepada ibu bapak guru yang merasa kecewa atas tingkah laku kami. Tanpa jasa ibu bapak guru, saya tidak akan bisa ke jenjang akhir ini. Doakan kami sukses ibu bapak guru agar kami bisa meningkat ke jenjang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 5 mengucapkan terima kasih kepada guru-guru semua yang telah mengajar dan membimbing kami selama 6 tahun ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah berjuang sampai dengan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pileleyan duh ibu bapa guru rek paturai
asa kamari urang sasarengan diajar diaping ibu bapa guru asa can lami urang sosobatan junduk waktosna ayeuna papisah papisah urang bakal papisah patebi urang bakal patebi paanggang urang bakal paanggang paturai urang bakal paturai. Siswi kelas 6 SD Yayasan Aktifan Sudah 50 diujangi tahun ajaran 2025. Mari urang sasarengan diajar diaping ibu bapa guru asa can lami urang sosobatan junduk waktosna ayeuna papisah papisah urang bakal papisah patebi urang bakal patebi paanggang urang bakal paanggang paturai urang bakal paturai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng kasiswa-siswi kelas 6 SD Yasiti Facility anu apos ngarengsekeun pendidikana dinten ieu kelulusanna mugia sadayana sarukses lulus sadayana dinten murangkalih anu soleh SD Yasiti Facility prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.